Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangdi dina pengajaran bahasa Sunda mingguan ayeuna. Margi mingguan kamari urang Idul Adha janten libur, urang ngawitan pembelajaran bahasa Sunda kelas 12 nembe tiasa mingguan ayeuna kitu nya. Mudah-mudahan hidup sadaya di bumi aya dina kayaan anu sehat walafiat. Nah, para siswa sadaya dina lawungan kahiji tanapi pertemuan kahiji Bapak parantos ngadugikeun ngeunaan naon namina teh aturan pembelajaran sareng nitipkeun hidup dina pertemuan kahijinya lawungan kahiji supados hidup maca atau milari kaweruh ngeunaan tradisi. Margi dina pertemuan ayeuna, dina lawungan ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan bahasan tradisi Sunda janten hidup engke diperdih ngadamel bahasan tradisi Sunda gitu. Tah tradisi nyalira gitu nya, tradisi sorangan beda ya awas tradisi beda jeung ibadah dasarna beda katanya. Naon namina teh? Ari tradisi mah ai tradisi mah dasarna hasanah nya hal anu agung di mata masyarakat karasana hade eta tradisi kebiasaan nu boga nilai luhur gitu ya. Tanapi nya adat kebiasaan anu sifatna alus dipake boga makna eta tradisi. Beda jeung ibadah mah dasarna dua Quran sareng hadis kanggo urang nyalira muslim gitu nya. Quran sareng hadis pami teu aya dina Quran sareng hadisna eta sanes ibadah. Margi dasar ibadah mah jelas Quran sareng hadis dan bilih engke hidup masih kene teu paham teu ngartos Pak ari nu kieu teh ibadah atanapi tradisi tingali aya teu na Quran hadisna. Mun aya berarti eta ibadah gitu. Tapi lamun teu aya berarti ngan saukur tradisi nu boga nilai luhur. Tah engke hidup diperdih dina ieu ngadamel bahasan. Naon bahasan teh? Nyata karangan nu medar fakta-fakta ngeunaan tradisi ya nu hirup di lingkungan Sunda. Margi urang ngomongkeun bahasan tradisi Sunda nya. Tradisi nu hirup di lingkungan urang Sunda di urang sadaya cida seueurna teh nya boh jenisna boh wangunna. Enten hidup kayak ngadamel karanganna ngeunaan atau laporanna ngeunaan tradisi nu aya gitu. Pasti aya margi di tiap lembur pasti gaduh tradisina ciri sabumi cara sadesa gitu. Jadi tiap wewengkon pasti boga cirina masing-masing, pasti gaduh tradisina masing-masing sapertos kitu. Ieu ciri-ciri tradisi para siswa sadaya dilaksanakeun maneh konsisten boh waktu boh peristiwana kitu nya. Lumangsung di hiji kelompok geus tangtu pasti kajadian di hiji kelompok masyarakat di urang di lembur kitu nya. Kebiasaan atawa adat nu geus dilaksanakeun turun temurun ti generasi eta ciri-ciri tradisi sapertos kitu. Ti baheula tepi ka ayeuna ya tujuanana oge sami konsisten teu robah-robah jeung biasana ieu patali jeung kapercayaan hiji golongan masyarakat ya religi peristiwa penting atawa ngeunaan siklus hirup taya jenisna ya patali jeung siklus hirup naon wae urang hirup teh hiji dikandung kan urang teh dikandung dibabarkeun dilahirkeun ya terus naon urang teh kukolot teh digedekeun ya dipiara gitu diurus ku kolot pasti aya tradisina naon wae diurus tadi nu pameget atau disepitan disunatan gitu dugi ka ditikahkeun dugi ka maotna oge ya meureun aya hal anu
namanya teh aya akulturasi gitu nya. Aya antara ibadah jeung tradisi aya pakuat pakaitna di lebah dinya gitu. Nah, contoh di nasi sirup di nuju urang di kandung aya tradisi 7 bulanan meureun kitu nya di lembur hidup oge meureun aya. Naon we 7 bulanan teh tah ngamandian si ibu hamilna ya supaya lungsur langsar, bersih awak, bersih hate eta lambang-lambang nu aya gitu tah. Simbol ya, simbol nu aya tah lambang gitu. Jadi contohnya tadi 7 bulanan ngadamel rujakan, lamun rujakna enak biasana cenah anakna awewe gitu, lamun teu enak lalaki lamun hayang boga anak lalaki rujakna kudu teu enak gitu nya. Tah kan eta kepercayaan gitu dilakukeun eta teh gitu ya. Ritual di Kuningan sorangan aya nu sifatna leuwih gede serentaun ya di Paseban di ditu aya sapertos gitu ya. Meureun di hidup oge nyampak tradisi-tradisi ngaruat bumi ya. Aya nu kitu. Mangga eta mah aya nu ngaruat perorangan, anak diruat gitu, nikahkeun jeung sajabina. Mangga satos eta ku hidup pilari identifikasi di lembur hidup aya henteu ya tradisi-tradisi samodel kitu tah makana simkuring miharep hidup ngadamel laporan interview ya hasilna dina Word engke ku hidup diposting kasimkuringkeun dikintunkeun di lembur hidup aya tradisi naon nu masih keneh nyampak sok tiasa interview sareng kokolot di lembur tiasa sareng sepuh urang atawa nu sanes nu dianggap terang gitu atau hidup ngalaman sorangan tradisina tas pami tiasa bejer beaskeun gitu nya pasien terang maksudna naon gitu ya simbolna naon wios dicaritakeun mangga caritakeun salengkapna enten simkuring miharep saparantos ieu dan aya Jumat Sabtu Minggu ya Minggu libur kan Sabtu Minggu teh hidup tiasa milari nu sabudeureun lingkungan hidup poe teh yang tebih-tebih di lingkungan wae mangga pilari tradisina nu masih nyampak gitunya tradisina nu sok caritakeun aya simbolna henteu aya maksud jeung makna naon tina tradisi eta gitunya hidup engke kintun ka simkuring paling telat dinten Senin tabuh 10 enjing ya dinten Senin paling telat hidup ngintunkeun ka simkuring dina wangun dokumen ya dina Word mangga tiasa ngobrol bilih hidup aya hal nu teu jelas sareng sanes kantena hidup tiasa naros dina kolom forum ya di unggal kelasna